Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa biulumi al-hadithu sadisu wal isruna. Al-hadithu ari ieu eta hadis as-sadisu anu nomor kagenep wal isruna sareng 20. An Abi Hurairah katampi ti Abu Hurairah radhiya muga mikarido sallallahu Gusti Allah anhu ti itu Abu Hurairah naon qala parantos ngadauh Abu Hurairah qala kana lafad qala parantos ngadauh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi shadaqatun ilaih kana hadits anu neme. Kullu sulama ari saban-saban persendian minan nasi nu tetep itu sulama ti manusia alaihi eta tetep atas itu sulama shadaqatun ari shadaqah. Kulla yaumin dina saban-saban dinten tatlu anu terbit fihi dina itu kulla yaum naon asyamsu matahari takdilu gawe adil anjeun bainasnaini di antara dua jalma shadaqatun ari itu adluka bainasnaini eta jadi shadaqah wa tu'inu jeung nulungan anjeun ar-rajula ka hiji lalaki fi dabatihi barina tetep itu rajul dina kendaraana itu rajul fatahmilu tuluy mangku anjeun huka itu rajul alaiha kaluhureun itu dabbah au tarfa'u atanapi ngangkat anjeun lahu pikeun itu rajul alaiha kaluhureun itu dabah mataahu kana barangna itu rajul shadaqatun ari itu ainu karrajula fi dabatihi ilaih eta jadi shadaqah wal kalimatu sareng kalimah at-thayyibatu anu sarae shadaqatun eta jadi shadaqah wa bikulli khotwatin jeung eta tetep ku sabab saban-saban lengkah tamsi anu ngalengkahkeun anjeun hakana itu khotwah ila sholati menuju rek salat shadaqatun ari shadaqah wa tumitu jeung ngaleungitkeun anjeun al ada kana bahaya anitoriki ti jalan shadaqatun ari itu imatatul ada anitorik eta jadi shadaqah rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadits al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun jeung Imam Muslim. Al haditsu ari ieu eta hadis asabiu anu nomor katujuhna wal isuna sareng 20 anin Nawas bin Sam'an katampi ti Nawas putra pamegentna Sam'an radhiyallahu muga mikarido sallallahu Gusti Allah anhu itu Nawas. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam katampi ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngadauh Kangjeng Nabi albirru husnul huluki ilaih kana hadits anu neme. Albirru ari kasayaan husnul huluki eta saena pirang-pirang akhlak. Wal itsmu sareng ari dosa ma eta perkara haka tersusun itu ma fi nafsika dina jiwa anjeun. Wa karihta jeung mikangewa anjeun ayat tolia kana yen apaleun alaihi kana itu ma haka fi nafsika saha annasu manusa. Jadi dosa teh perkara anu urang mung apaleun batur dina hate teh. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadits saha Muslimun Imam Muslim. Wa an Wabisah bin Ma'din sareng katampi ti Wabisah putra pangetna Ma'ad radhiya muga mikarido sallallahu Gusti Allah anhu ti Wabisah. Qala nyarios itu Wabisah ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaih kana cariosan anu neme. Ataitu parantos nyumpingan abdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala teras ngadauh Kangjeng Nabi, "Jita tasalu anil birri," kana dawuhan anu neme. Jita gesumping anjeun tasalu barina naroskeun anjeun anil birri tentang kebaikan, tentang kasayaan. Qultu ngawaler abdi na'am kana lafad na'am leres pisan. Qala ngadauh Kangjeng Nabi, istafti qalbaka albirru matma'annat ilaih kana hadits anu neme. Istafti kedah minta pendapat anjeun qalbaka kana hate anjeun. Albirru ari kahadean ma eta perkara itma'annat jadi tenang ilaihi karena itu ma naon an-nafsu jiwa. Wat ma'anna jeung jadi tenang ilaihi karena itu ma naon al-qalbu hate.
Wal ithmu sareng ari dosa ma eta perkara haka tersusun itu ma fin nafsi dina jiwa wa taraddada jeung bulak-balik itu ma hartina bingung lakukan ulah fis sadri dina dada wa in afta jeung sok sanajan matwakeun ka anjeun saha annasu manusa wa abtu jeung mere patwa naska ka anjeun haditsun ari ieu eta hadis hasanun anu hasan nu sae rawaina parantos ngariwayatkeun abdi sadaya hukana itu hadis fi musnadail imamaini dina dua kitab musnad imam dua Ahmad bin Hambalin tegasna Imam Ahmad bin Hambal wa Darimi jeung Imam Ad-Darimi bisnadin kalawan sanad hasanin anu sae. Al haditsu ari ieu eta hadis as-saminu anu nomor ka-8 wal isruna sareng 20. An Abi Najihin katampi ti Abu Najih al-Irbadi bin Sariyata tegasna Irbad buta pamagetna Syariah. Rodia muga mikarido sallallahu Gusti Allah anhu ti itu Irbad. Qala naon qala parantos nyarios itu Irbad. Wa'adona kana lapad wa'adona. Wa'adho parantos mapatahan na ka abdi sadaya sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idotan kana papatah wajilat anu ngageter minha tina lantaran itu mau'idoh naon al-qulubu pirang-pirang hate wadarofat jeung ngocor minha tina lantaran itu mau'idoh naon al-uyunu pirang-pirang cai soca. Fakulna teras nyarios abdi sadaya ya Rasulullah ka'annaha mau'idatun muwaddi'in kana cariosan anu neme ya Rasulullah he Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka'annaha kaya sayaktosna itu mau'idatu muwaddi'in eta papatah perpisahan fa'ausi mangka mugi ngawasiatan Gusti Rasul na ka abdi sadaya qala ngadauh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam usikum bitaqwallah azza wa jalla ilaih kana dauhan anu neme usi ngawasiatan abdi kum karanjeun bitaqwallahi kana takwa ka Allah azza wa jalla wasam'i sareng ngupingkeun kana parentah Allah wa taati sareng taat kana parentah Allah wa in ta'ammaro jeung sok sanajan mimpin alaikum ka aranjeun saha abdun seorang hamba sahaya fa innahu mangka saektosna kalakuan man ari saha jalma ya si hirup itu man minkum timaraneh kabeh pasayaro mangka tereh bakal ningali itu maya si minkum ikhtilafan kana perbedaan kathiron anu seur fa alaikum mangka wajib keur aranjeun bisunnati kana berpegang teguh kana sunnah abdi wa sunnatil khulafai jeung kana sunnat para khalifah ar-rasyidina anu ngabimbing al-mahdiyina anu dipaparinan pituduh ku Allah. Adu kedah ngegel aranjeun alaiha kana itu sunnah bin nawajidi ku gigi geraham wa iyakum jeung kudu hati-hati aranjeun wa muhdatsatal umuri kana pirang-pirang perkara nu diaya-aya dina agama fa inna kulla bid'atin mangka sayaktosna saban-saban bid'ah dolalatun eta kasasaran. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadis sa Abu Daud wa Tirmidzi sareng Imam At-Tirmidzi wa qala sareng nyarios itu Imam Tirmidzi haditsun ari ieu ta hadis hasanun anu hasan sahihun tur anu sahih. Al haditsu ari hadis at-tasi'u anu nomor kasalapana wal isruna sareng 20 an Muad bin Jabalin katampi ti Muad bin Jabal radhiyallahu anhu non qala nyarios itu Muad kultu ya Rasulullah ilaih kana cariosan anu neme kultu nyarios abdi ya Rasulullah kana lapad ya Rasulullah ilaih ya Rasulullah he utusan Allah akhbir mugi ngaberitakeun anjeun Gusti mugi maparinan terang anjeun Gusti ni ka abdi bi amalin kana hiji amal yudkhilu anu bakal ngalebetkeun itu amal ni ka abdi al jannata kana surga wa yubaidu sareng bakal ngajauhkeun itu amal ni ka abdi anin nari tina neraka qala ngadauh Kangjeng Nabi
laqad sa'alta an azimin kana dawuhan anu neme ileh. Laqad sa'alta yakin nyata geus naroskeun anjeun an azimin tentang sesuatu anu besar. Wa innahu sareng sayaktosna itu amal layasirun yakin eta anu gampang alaman kajalma yasaro parantos ngagampangkeun huka itu siman sallallahu Gusti Allah taala mahalur Allah alaihi atas itu amal. Tak budu ibadah anjeun Allah ka Gusti Allah la tusriku ulah musyrik anjeun. Jadi ieu teh jumlah khobariyah anu makna insayah la tusriku ulah musyrik anjeun bihi ka Allah sayan kana hiji perkara oge wa tuqimu jeung kudu ngadegkeun anjeun as-sholata kana shalah wa tu'ti sareng kudu ngaluarkeun anjeun az-zakata kana zakat wa tasumu jeung kudu puasa anjeun Ramadana dina bulan Ramadan wa tahujju jeung haji anjeun al baita ka Baitullah. Tsumma qala salajengna ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala adulluka ala abwabil khairi kana dawuhan anu neme ala nahan teu adulu nuduhkeun abdi ka anjeun ala abwabil khairi kana pirang-pirang panto kasayaan. As-saumu ari puasa junnatun eta benteng was-shadaqatu sareng ari sedekah tutpiu eta mareman itu sedekah al-khati'ata kana kasalahan kama barina tetep sapertoskeun perkara yutfi'u mareman naon alma'u cai annaro kana seuneu. Wa sholatu rajuli sareng ari salatna hiji jalma fi jawfil laili dina tengah-tengah peuting tsumma tala salajengna ngaoskeun Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tatajafa junubuhum anil madaji'i hatta balago ya'malun. Tsumma qala salajengna ngadawuh Kangjeng Nabi ala inget atanapi nahan teu ukhbiru masihan terang abdi ka anjeun biroksil amri kana pokona perkara wa amudihi jeung tihang-tihangna itu amr wa dirwati sanamihi jeung ujung pangkalna itu amr. Kultu ngawaler abdi bala kantenan ya Rasulullah. Qala ngadauh Kangjeng Nabi Rasul amri ari pokona perkara al islamu eta Islam wa amuduhu jeung ari pirang-pirang tihangna perkara as-sholatu eta salat wa dirwatu sanamihi jeung ari ujung pangkalna itu amr al jihadu eta jihad. Tsumma qala salajengna ngadauh Kangjeng Nabi ala inget atanapi nahan teu ukhbiru bakal masihan terang abdi ka anjeun bimala kidzalika kana tata cara ngamilik kana itu madzkur kullihi tegasna sakabehna itu za artina ngamiliki Rasul al-amri al-islam jeung salat jihad. Kultu ngawaler abdi bala kantenan Gusti hoyong nama ya Rasulullah he Rasulullah pakhoda teras nyanda Kangjeng Nabi bilisanihi kana letahna Kangjeng Nabi wa qala barina ngadauh Kangjeng Nabi kuffa alaika hada kana dawana neme kuffa kudunahan anjeun alaika wajib atas anjeun hada kana ieu kana letah. Qultu ngawaler abdi ya Nabi Allah nun Nabi Allah wa inna sareng sayaktosna abdi sadaya lamu khoduna nah bakal dicokot abdi sadaya atawa dihukumi abdi sadaya bima kusabab perkara natakallamu nyarios abdi sadaya bihi kana itu ma faqala teras ngawaler Kangjeng Nabi thaqilat ka ummuka ieu teh artina teh aya wae mencek urang nama gitu. Sakilat geus maot budakna ka anjeun saha ummuka ibu anjeun. Ari dihartian hiji-hiji mah. Ngan ari maknana mah aya wae mun cek urang mah nya heueuh kitu tah. Wa hal yaqubu jeung naha nungirkeun annasa ka manusa finnari di neraka ala wujuhihim diluhureun pirang-pirang wajahna itu nas. Artina beungeut ti hanap suku ti luhur.
cilaka teh. Au qala atanapi ngadauh Kangjeng Nabi, ala manakhirihim di luhurun pirang-pirang irungna itu nas ilaha soidu alsinatihim angin naon pirang-pirang hasil tina pirang-pirang letahna itu nas hartina perkara-perkara nu muncul tina obrolan. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadis saha Tirmidzi Imam Tirmidzi wa qala sareng nyarios Imam Tirmidzi haditsun ari ieu eta hadis hasanun anu hasan sahihun tur anu sahih. Al haditsu ari ieu eta hadis ats-tsalatsuna anu nomor ka-30. An Abi Sa'labata katampi ti Abu Sa'labah Al-Husainiyu Jurthum bin Nasir tegesna Jursum bin Nasir. Rodia muga mikarido sallallahu Gusti Allah anu ti itu Jursum bin Nasir. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam katampi ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ngadauh Kangjeng Nabi, innallaha ta'ala farada faraido ilaih kana hadis anu neme. Innallaha saektosna Gusti Allah taala mahlur Allah farado eta parantos mardukeun Allah faraido kana pirang-pirang kafarduan. Fala tudayyi'u mangka ulah ngabeikeun anjeun hakana itu faraid. Wahada sareng parantos ngabatasi Allah hududan kana pirang-pirang batasan. Fala taqtadu mangka ulah ngalewatan anjeun hakana itu hudud. Waharrama sareng parantos ngaharamkeun Allah asya'a kana pirang-pirang perkara pala tantahiku mangka ulah ngalanggar anjeun hakana itu asya. Wasakata sareng parantos repeh Allah an asya'a tina pirang-pirang perkara non pangna teu mutuskeun halal haram tina pirang-pirang perkara rahmatan karena jadi rahmat lakum manfaat pikeun aranjeun wa ironisyanin lain karena poho pala tabhatu mangka ulah ngabahas anjeun ulah loba ngobrol anha tentang itu asya nyata asya anu sakatallah. Haditsun ari ieu eta hadis hasanun anu hasan rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadis sa Tirmidzi Imam Tirmidzi wa ghairuhu sareng salianti Imam Tirmidzi. Al haditsul hadi wa tsalatsuna wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam.